Cong. Acong. Heran Mang Kubil. Panai lagi giliran ngaronda Mang Acong. Oh, lupa Mang Kubil, enak ngeronda ya? Iya. Ayo. Ayo Mang Acong ngurang kali itu. Ayo. Sepi banget ya lembur teh. Udah kamaran. Tah emang baik kebenaran, Cong. Bener. Orangnya orang ngajakan yuk. Ayo. Bang Be, kerang di dia. Biasa keur ngalamun aya naon atuh. Oh, gini po, Mang Mei. Kan ini jadwal ngeronda. Oh, ayo atuh. Ayo. Emang ayeuna jadwal saha atuh ngaronda? Ayeuna teh ngan 4 orang, hiji deui Mang Dahlan. Urang teh yuk ayeuna yuk. Hayu. Ayo. Pantes saya nu kurang hiji. Oh, pugu yuk Mang Dahlan tadi di Dahlan, di hiji mah wae. deui. Heeh. Beli kopi, Bil. Kadang dengan Mang Dahlan. Dari ngopi ngeronda mah. Heeh. Ini sarap pisan lembur. Jam 11 dengan ngararon apa rohonnya iya rekan-rekan teh namun geus normal datang rek balik mun geus tuluy ya geus peuting tah ini panjang umur nah soalnya mal datang teh marek balik Orangnya mal po atau Mang Dalan, saya jadwal nah. Hari amang di jam baraha tuh. tidak usah apa sorangan lagi dia mau batur dan separgo Ya, orang balik kan? datang Gila oge nya ya. Ayo urang dari kan. separgo Ari mah Bang neangan. Teh sugan teh mau ngaronda mah. kalau panggilan ini jam 8 Tadi tadi Mang Be di dia wae di Mang. oh emang digoreng di marah ya nah Ya pugu Mang ya IG ternganggur mulai mah acak-acak atuh Mang. ada suan teh serigala we emang kita tuh serigala meureun teh Acan Mang ya ge nungguan lawan teu ya ieu. Saya pugu ayeuna Mang. tindakan ge kudu bener mesti gawe Ayeuna ge Mang Be arek nuju miliaran double. Heeh. Double di mana Mang Be teh ayeuna? Di iya di Purwakarta orang teh euy. Tebih nya. Di ngan nyaki itulah nggak aya we gitu. Sa Mang Acong ayeuna kumaha? Nah, ini mah keren belak bayem yang bapak. bayam ge enak mah keur mahal nya mah hargana lamun dijual ka Jepang Heeh nya. Oh, mah Cirabun teh emang Cirabun. heeh Tadinya orang nih. Biasanya. oh ngirim mah ke seberang Sabun. jual ke seberang Bekasi Lumayan oke nya Mang ya. Rela lo Mang Mei. Hayang amun ayam mah ieu urang Orang bareng melak. urang malah. ada dinya mah tananganna gede ya Oh, tananganna gede Gede Bang. di PT Abon atuh buat teh no. hah Buat teh no. buat sapit bikin jadi abon nah eta Ieur Mang Dahlan ieur. Lain-lain eta lain gula gitu. PT Abon ngegebuan sapit juga jadi bubuk gitu jadi tenaga naon Kembok. Bisanya. Aduh. Kan ieu obrol teh mun dia eueuh. Lama pisan Mang. tuh itu dipikir-pikir teh rugi Heeh. gawe teh gawena sabulan gajian teh bangsa poe Oh nya. rugi urang teh Oh, mun aya mah mending usaha Mang. urang mah kumaha poe Mending ieu tah Mang Acong ieu usaha bayem nya. gitu Halus gitu. Halus manehna mah aya ieu mah. Heeh. Aya hasilna nah urang Cepat. Iya, we. Keluar nya heeh. unggal penting teh. Pengeringan lembur. Mending aya mere kopi. Udah jauh. kan milik tuh baru tidak bisa dia jaringannya Banyak kudu gorowokan. RT na kamaran sih. Oh, sarpi di dia mah euy. Mah ya Mang. apa balik wae ya Oh nya ieu ni. Kunaon naon kudu. Lieur.
juga kopi-kopi aja. Kalau dia ayana ngaweak tadi. Nah, Mang Mei. Naon tuh kelontang-kelontung mah. Anu etan kopi lain. Nah ini mah LC. Aduh. Nah, sebutin ki Mang Mei. Nawaran coba eta 300.000. Aduh. Mah Mang Dalan nih Mang Mei. Ulah dosa. Hari majuan mah. Arek balik bisa aya copet. Oh iya, kopi-kopi acang. Nya. Padahal mah tuh hari manusia geus saran atuh juri kan barareunta bawa kopi atuhnya mal tolak irdan da Benar. juri ke rek demit mah kopi terima kan ya. Oh, terima. Hari teh nang geus sare mah meureun. Oh. Itu ya anu hudang gitu. Hari juri mah penting hudang meureun. Mama kopi kan dieu nya. Bener teu? Benar. Ada mah barang teh. Oh ya. Oh, ya barang teh pada ya. Barang kan Orang-orang itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa ya ditonton di konten selanjutnya di Dalan Kreator. Jos.